Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun deui sareng Mang Dendi. Mang Dendi di dieu baris maruru deui dongeng anu bagian kaduana anu ngabantun judul nyaeta Munjung Kasiluman Bagong gitu. Kamari Mang Dendi kapegat wanci kamari teh Jang Oding erek di kerem di gudang kamari teh ku si Juned titahan Juragan Ajum. Kumaha cenah ieu lajengna carita hayu hayu urang kupingkeun. Nah satu acana emang naraskeun ieu dongeng tong hilap di subscribe heula nya, like and comment dan share gitu tah geuningannya. Hayu atuh urang kupingkeun ku sararea kumaha cenah ieu carita dongeng nu ngabantun judul Mujaka Siluman Bagong teh bagian nu kaduana deur urang kupingkeun. Saenggeus aya di hareupeun panto gudang, jabrod wae tongong Oding teh dijajak ku si Juned. Maksudna mah sangkan asup ka jero gudang Oding teh cenah. Atuh Oding teu bisa kukumaha harita saenggeus ditajong kitu tolonyong atuh Oding teh asup ka jero gudang. Harita keneh terus panto gudang teh dikunci ti luar ku si Juned. Di jero gudang Jang Oding mani pupuringisan nahan kanyeri. Dina careham jeung tongongna karasa nyeri da urut dijajek jeung dicabok tadi teh. Ari si Juned saenggeus ngerem Oding di jero gudang mah manehna harita gancang laporan ka Juragan Ajum. Pok harita tos beres Juragan, si Oding teh dikerem ku abi di gudang. Cek si Juned. Ari Juragan Ajum harita ungeuk beuy jempok harita nemalan. Yeuh alus atuh. Omat euy, tingalian naon talingakeun nu bener. Bisi lainna naon gitu. Bisi si Oding kabur euy. Barabe engke urusanana ari geus kabur mah. Siap dunungan. Cek si Juned harita beuring ngaleos init ka tukang teh ngerek ka mana. Urang tinggalkeun heula Juragan Ajum jeung si Juned anu teh ngerek ka mana harita teh. Ayeuna urang kocapkeun Jang Oding nu aya di jero gudang. Manehna harita keur mopoek di jero gudangna teu ka tingali naon acan. Saenggeus rasa kanyerina rada ngurangan, Jang Oding cupa-capa kana pesak saku. Jang Oding saenggeus rasa kanyerina rada ngurangan, Jang Oding cupa-capa kana pesak saku bajuna. Nya korehel kabenaran aya korek api. Terus korek api teh dicekeskeun atawa dihurungkeun. Korek api anu aya dina leungeunna bray atuh katingali harita hurung teu poek teuing ayeuna mah di jero teh. Saenggeus hurung aya caang sautak saeutik, Oding rurat reret ka sabudeureun eta gudang. Katempo dina sela-sela palang dada aya lilin harita teh ngagoler. Lumayan lilin teh rada panjang oge. Harita keneh lilin teh dicokot. Terus we diseungeut bray atuh hurung harita teh jadi caang pisan ayeuna mah. Saenggeus katingali caang, Jang Oding tatanggahan rurat reret ka luhur. Breh teh ku Jang Oding katempo aya lawang para. Puguh we Oding meuni nyarengeh harita teh bunga. Oding sabisa-bisa terus manehna nerekel kana palang-palang nu aya di gudang. Sabari ngege lilin harita teh. Tujuanana Jang Oding teh erek kabur. Satengah polah Oding ngarayap kana lawang para. Alhamdulillah teu lila oge. Oding teh geus tepi we ka luhur. Terus dibuka tutup lawang para teh. Nya nu akhirna Oding abus we ka jero para. Saenggeus aya di jero para mah
jeung Oding sakuat tenaga terus manehna motongkeun ereng. Saenggeus potong erengna terus manehna muka kenteng dibuka supaya aya keur moncor cenah. Tapi alhamdulillah tungtung nama Oding bisa oge keluar ti jero gudang lewat para nu aya di luhur. Oding kakarayapan dina kenteng lalaunan bangun nu ati-ati harita teh kabeneran ku Oding katempo aya dahan tangkal kai nu ngaroyom kana kenteng. Oding gancang harita ngarawel eta dahan kai tuluy turun ngaliwatan eta dahan tangkal kai beri hati-hati turunna teh da bisi paur labuh cenah. Sanggeus aya di handap barateuk atuh jang Oding teh lumpat ninggalkeun gudang jeung imahna Juragan Ajum teuing rek ka mana lumpatna. Urang tinggalkeun heula kaayaan Oding anu kabur teu ngarek ka mana tangtos engkin kapayuna bakal kasamper deui paramirsa. Nah, ayeuna urang caritana urang gancangkeun kitu tahnya. Gancangna ieu carita dina poe isukna si Juned meuli hariweus harita teh saenggeus ningali ti gudang yen Oding eueuh di jero gudang. Si Juned harita bebeja ka Juragan Ajum yen Oding kabur ti gudang cenah. Bari jeung ambek nu pohara gampleng we Juragan Ajum nampiling pipi si Juned. Sanggeus meunang katerangan kitu ti si Juned teh, dasar bodoh sia maneh mah Juned. Ceuk aing oge talingakeun nu bener sia teh deuleu. Sok ayeuna tangan keneh ka itu si Oding. Ku sia ayeuna keneh jig. Kudu tapi ka kapangih lamun teu kapangih awas urusanana jeung aing. Ceuk Juragan Ajum bari ti popolotot nyarekan ka si Juned nu dianggap gawena henteu bener cenah ceuk Juragan Ajum mah. Atuh si Juned ungeuk terus ngarios init rek neangan Oding cenah tujuanna mah. Ari Juragan Ajum mah harita keneh oge tuluy init rek ka imahna Mang Oleh cenah. Teu ngarek naon cenah tanya ka imahna Mang Oleh jeung ka imahna Biium. Teu kacatur di jalanna Juragan Ajum teh tepi we ka imahna Mang Oleh. Teu loba wangkong deui saenggeus katingali araya di imahna Biium jeung Mang Oleh. Gantawang teh Juragan Ajum nyarekan Biium jeung Mang Oleh. Oleh, Ium, si Oding kabur ti imah aing. Meureunan ku sia duaan nya di papatahan cenah kabur. Puguh we Mang Oleh jeung Biium mani carolohok teu ngarti Juragan Ajum kekerek gejol ayeuna jual nyarekan lak-lakan dasar gitu. Biium jeung Mang Oleh mah teu apal kaayaan Oding di mana-manana. Disangka mah aya we di imah Juragan Ajum jeung Neng Anis. Duh, teh punten pisan agan. Abi sareng pun lanjeuk mah teu mamatahan si Oding sangkan kabur ti bumi Juragan. Ari panya abi teh aya we di bumi agan sareng Neng Anis. Wantun sumpahna oge henteu abdi mah agan teu mamatahan kitu abi duaan mah. Tembal Biium jeung beri sieun nemalan kituna teh. Bohong sia. Rek ngabararohong sia ka dewek. Kituna teh Juragan Ajum beri tuluy we najong awak Biium. Harita teh tolonyong atau Biium teh harita teh nolonyong. Aduh Juragan nyeri. Aduh Juragan nyeri. Henteu abi mah. Cek Biium bari pupuring ngisan tarangna ti dagor kana tihang imahna harita teh. Ium oleh ku dewek dibere tempo 2 poe sia. Lamun sia duaan teu bisa masarahkeun deui si Oding ka dewek, teu bisa nganterkeun deui ka imah dewek, sia duaan kudu nyingkah ti imah ieu. Sabab meureun ahapal sia ge nya. Sabab imah ieu teh dijieun ku waragad ti aing. Sia teh kudu inget atuh.
Ceuk Juragan Ajum beri ti popolotot. Biium jeung Mang Oleh teu bisa kukumaha harita teh. Kapaksa we ungek beri jeung nahan kanyeri. Saenggeus kitu mah Juragan Ajum tuluy balik ka imahna. Sainditna Juragan Ajum harita teh. Biium jeung Mang Oleh meuni paplong-plong. Reuwas. Aya heran oge aya ari heranna nya ka mana cenah jeung Oding. Ari kabur-kabur ka mana? Da ka imah mah teu aya balik jeung teu aya narojol cenah mah. Urang tinggalkeun heula kayaan Mang Oleh jeung Biium tangtu engke ka hareup bakal kasamper deui. Kocapkeun harita jeung Oding nu kabur ti imah Juragan Ajum, manehna keur noyod we leumpang muru ka hiji imah nu rada anggang ti lemburna. Sing horeng jeung Oding teh muru rek ka imah Sukri nu jadi sobatna teh. Kabeneran harita teh Sukri aya di imahna terus atuh Oding jeung Oding teh dititah asup ka imah ku Sukri. Pok atuh Sukri harita nanya. Rek nanahawan atuh ari maneh Oding los-los ka dieu. Nya geus ti mana atuh maneh teh ding? Lain pangantenan atuh ka itu lebar ditinggalkeun mah bisi bulukan ding. Tanya Sukri bari heureuy harita teh. Abong ka sobat sajeplakna we ngomongna teh. Tulungan kuring keri euy. Tembal Oding harita. Tulungan kumaha ari si laing? Nu bener ari nyarita teh. Tulungan naon? Cik aya naon ding euy? Sing puguh ngomong teh. Kieu ieu teh Kri. Urang ngahaja ka dieu teh. Atuh parabat we Oding harita nyaritakeun naon rupa nu geus tumiba ka dirina. Kabeh dicaritakeun ti mimiti manehna kawin jeung Neng Anis. Kawin jeung Anis teh lantaran kolot Oding boga hutang oge ka Juragan Ajum. Terus ku Oding dicaritakeun eueuh nu kaliwat hiji-hiji oge. Dicaritakeun kabeh harita ditata. Tapi ka manehna naha bet Jol datang ka Sukri sebabna dikunci di gudang. Sukri ngabandungan oge ngabandungan carita Oding nu jadi sobatna. Malahan mah Sukri aya gogodeg oge sirahna basa Oding mungkas caritana teh. Tah kitu euy dongengna mah. Jadi wayahna we kuring saheulaanan mah rek nyumput di dieu. Sabab tangtu Juragan Ajum bakal neangan kuring Gri. Ceuk Oding. Sukri ungek beri ngahuleung harita teh sakedeung siga nu keur mikir pok deui atuh. Ari sugan teh bakal pisenangeun we di dinya mah kawin jeung Neng Anis teh. Soalna da orang kaya pan itu mah geuningan kalah kah apes. Ceuk Sukri beri garo-garo teu ateul harita teh. Bareng jeung kitu torojo harita Nyi Onah pamajikan Sukri datang. Nyi Onah mari colok harita teh basa nempo aya Oding teh. Hari itu geuning. Nah panganten teh aya bet aya di dieu Kang Sukri. Sukri harita gancang nutupan sungut Onah. Set. Mantong ribut sia teh sarna. Bisi kadengeun ku batur. Cek Sukri harita. Har nya aya naon Kang? Make jeung ditutup ieu sagala akang mah eungap Kang. Aduh eungap Kang nanaonan ieu teh. Nya geuning salah nutupan akang Nyi kalah kana irung. Cek Sukri harita teh. Keun tah hancana urang tunda heula samat dieu nya. Keun atuh dina bagian katilu urang lajengkeun deui. Kumaha cenah?